Oh, komo awewe lamun ngeunaan ninggang salaki salah, unggal pasea pasti et ngomongkeun eta di eta deui. Oh, balik deui eta. Ninggang dina salaki salah we nya. Awewe mah kitu. Geus cager eta saminggu, udah eta bulan hareupna ngomong naon salah paham deui, kadinya deui pasti ngomongna teh. Eta satahun geus eta. Satahun landung geus kalewatnya. Hek pasea deui, eta deui dibahas. Gitu. Awewe mah gitu. Mata Kang Deni eueuh deui ngahareupan awewe mah jimatna iwalti sabar, bahkan syarat hayang jadi waliullah oge gitu. Dagoan hareup. Da kieu aing ngaji sisi jalan maloba iklan. Doaku kan ku sertakan suamiku, engkau raja di hatiku. Panaya awewe nu teu ngarajakeun salaki saha nupang meulikeun make up salaki, betul, nupang meulikeun baju salaki walaupun euceuk balanja sorangan aya duitna di mana tah eta, tapi na geus meuli baju euceuk geus meuli make up meuli kosmetik aya dangdan jeung saha teu hayang teuing euceuk dinaon dipuji ku salaki teu hayang. Sakalina nanya ka salaki, "Pak, kumaha mama?" "Sedeng." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Wa qala aydan, man akthara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, para ustad, para kiai anu ku pribados kalintang dipika hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Anu hadir oge nu teu tiasa hadir, muga-muga guru urang sadayana sehat wal afiat, amin. Ais pangampih bapayung lembur, pangarsa bapak kuwu atanapi bapak kadus, bapak RW, bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Muga-muga ieu jamaah sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur baraya, katut tatangga, sahibul bait, pangarsa
Bapak Kusmana, bawa Bapak Rosmana. Kata iya Kang Rudi tengah bejaan. Mudah-mudahan ieu kulawarga Jembar Bapak Rosmana miwah Ibu Rosmana ameh tereh kalayan sapapaosna diaping dijaring ku rahmat Allah ku pitulung Allah amin. Sehingga ieu hajat ieu riungan barokahna kangge urang sadayana nu hadir oge nu teu tiasa hadir amin. Teristimewa kanggo sohibul kanggo kedua mempelai anu peuting ayeuna geus empot-empotan lantaran ieu teh bu ieu teh agenda peuting ayeuna teh lain pangajian sabenerna mah kahayang panganten mah ieu teh ulah aya acara lantaran ieu teh geus bagian naon jadwal ngabobok ceng-celengan tah ieu ge abdi ka dieu nampi naon nampi informasi ceunah ceuk BMKG di dieu teh rek aya gempa lokal berpusat di Imah Mangros saha berpusat di Imah Mangros mana dengan kedalaman titik gempa nate 15 cm getaran gempa na 3,2 skala Richter. Nuhun hatur nuhun wios nuhun kan we atuh da teu meujeuhna lain bogana ieu mah lain layana nuhun abah sing sehat abah panjang umurnya los daing batur paraeh los engke tinggal abah wae sorangan oge anu ku pribados dipika hormat kulawargi Jembar ti Cinata Lengkong mohon ieu teh nu hayang srina mah ceuk kamari kaping 8 abdi di Lengkong di lalakina nah ai pas bieu pendak ih atuh jeung nu kamari kitu geun ieu mah nyaho kitu muka aing rendengkeun wae kamari teh tapi teu naon kita nyar-nyar piatoheun tah matak ieu mah rek ngadoakeun panganten istri we dari panganten pamaget mah enggeus kamari gitu. Tapi ngomong-ngomong ieu Mang Rosmana anu mana? Hah? Nu mana Mang Rosmana na ieu? Aya mana nu mana? Lain kuna naon ceuk? Kuring mah sok hariwang lamun nu hajat teu katempot hariwang. Are kumaha aing balik engke? Atuh ho kasaha aing sasalaman engke? Ka tukang son aing teu katitipan nya batak Mang Rosmana ka mana ieu keur ngitung amplop meureun nya amplop panyambungan harianeun ari Ibu Rosmana nama Ibu saha Ibu Dede nama pasti geus nepak tarang bae atuh pan ieu kabeh bayareun malulu pan urang doakeun sing barokah hajatna Ibu Dede amin. Bu Pa tuh mata kuring mata hayang nanya ka lalaki mah nya keur mah eueuh lalaki mah tuh saeutik sok benang ka itu pan ku ibu ge tuh tingali nya benang ka itu pan ieu lolobana bikang kabeh atuh lamun kiih we kabeh bikang palit lalaki mah ieu mah kuring surti ceuk moal lila teuing samana aya lalaki mah enggeus kamari dijampe ieu mah tinggal ngajampe neng saha Neng Linda kuring surti moal lila teuing karunya panganten gitu karunya ceuk urang sing apal kana pangabutuhnya gitu komo ieu mah usum tirisnya atuh usum tiris kieu mah malulu semua naon deui lekuy deui atuh nya ngopi maksudna ngopi heueuh mun aya eta ge gitu mata kuring mah imerek mere naon bae rek mere semangat bae ka saha Kakang Deni sareng Neng Linda
sing semangat ngudag ridho Allah melalui jalan rumah tangga sing salengkah nate sing jadi ibadah. Oke kangge panganten bari kunaon disebut panganten bari sebab ai bari mah karena baringung ai baru mah barungah rek teu bungah kumaha atuh mitoha bageur keneh atunya mitoha bageur keneh bahkan ai panganten baru mah pan meunang eta aya rukhsah saminggu teu berjamaah tuh bageur pan Allah mah mata iki mitoha ulah wani-wani nitah heulaanan menang saminggu mah atunya Allah wae mere rukhsah atuh kumaha mitoha kitu pan nu matak bungah nama eta kawin budak sok santai pak santai tekedah grogi pak sarua abi ge sangu sarua betul tekedah grogi mohon jeung loba-loba teuing cai teh pan iki geus aya nu herang mah nya cek urang mah heueuh nya nuhun sepuh tuh heueuh da eta mah da ukur jarmari titah da jalan heueuh nu nitahna ieu mah teu mikirna mah heueuh pan itu sarua ceh herang cek urang mah herang dua loba teuing nya heueuh atawa meureun beungeut kuring katapona jiga cupang meureun padahal kuring geus omat Kang Rudi geus meta Cipanas bae geus gitu tapi dah nah kebaik lah tukang son aya caina pengen suraseri bae tadi ayo kopi nanya ayo naon mikna low rada beda ieu masalah etika iku mah manehna ieu mau berarti mareman kan emang sing ngerti nya mangnya ya mang dengein ya sing ngartosnya lamun mau balik atau qori maca Quran berean eho atuh ho batur bieu ngaji setengah jam kotlak-lakan rek nolol batur sing ngarti mun mau balik maca Quran berean eho lamun mau balik ngomong pada mandi ehokna sing ngarti pada urang sarua dibayar ududna aya mamang ududna ayanya mantap bapak nira pengen ngebul bae si eta tadi la ilaha illallah ameh teu tunduh bener doakeun Bu sing soleh sing salamet dunia akhirat lantaran ieu hajat Mang Rosman sukses teh boa iya jalma iya gitu nya atau ulah ngomongkan dibayar ulah gitu sehingga penting iya lamun aya jalma hatena kabuka aya jalma eling ka Allah gara-gara iya jalma iya nepikeun sora kuring dalam teu make ieu mah kuring moal nepi ka dinya kakoping henteu ih mang kuring nanya nya kakoping henteu berarti kan kadengieun nya lamun teu kadengieun meureun nya mencedok di tadinya kakoping henteu berarti kan kadengieun nya lieur Bu ameh barokah urang kabehannya ameh barokah nu susah sing jadi bunga nu batuk sing cager nu teu boga duit sing boga nu boga duit sing barokah nu boga ga anak sing soleh soleha nu can boga sing dipaparin ku Allah eta kawin heula tapi atuh can kawin boga anak di mana horeng gitu mata kurang doakeun ieu nu deukeut nu jauh mudah-mudahan menang hampura Allah erek jamaah nu katingali ku abdi atawa jamaah tiktokia pantilu jamaah teh ceu ieu teh aya jamaah Sukamantri aya jamaah tiktokia aya jamaah youtubiah mata kadieu tu ieu nanya teh gitu Bo supaya barokah urangnya mudah-mudahan jalmi-jalmi anu hadir di dieu silaturahmi utami nama da aing ngaji mah ora sok betul silaturahmi utami nama sabada urang patarema panangan dosa diantara urang eta ragrag melalui celah jari-jari urang selama panangan urang patarema ridho duanana silih hampura silih lapangkeun dada Allah ngahapus dosa urang duanana amin ya robbal alamin. Yuk kanggo Deni sareng Neng Linda palih payun bager gelis sok ameh ngeunah aing meupuhanana palih dieu neng sok
Peleh dia sok calikan kursinya apa menang mayar ya. Sok peleh dia neng. Ah. Gitu. Lain kuna naon Pak, maksudnya ameh teu kabur gitu. Oh, urang ngaji 2 jam menang kabur ka ditunya. Oh, gitu. Nah, doakeun ieu panganten Bu, sing nu hiji sing jadi lalaki langit lalenang jagat, sing jadi raja nu bijaksana. Amin. Nu kaduana sing jadi ratu anu bijaksana. Anu solehah. Amin ya rabbal alamin. Kang Waneng Linda sareng Adeni sok. Mudah-mudahan hidup duaan sing diaping dijaring ku pitulung Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullahi ma lahat kawakib versi Tujmain Rabadik Tahai Rawahu Syahrukan. Surah Bismil Habaib Fahaza syukuru A'ta farqai Nabiullah khairul khalqi Jama'a lahu ala manasibi wal maratib Salatullahi malahat kawakib Ala Ahmad khairi man rakiban najaib Hadha hadi surah bismil habaib Fahadha syukuru a'ta farqai khairul khalqi jama'a lahu ala al-manasibi wal maratib salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib hadha hadi surah bismil habaib fahadha syukru a'ta farqai salli wa sallim wa barik alaihi. Para sepuh sadayana anu ku pribados kalintang dipika hormat tur ditedak doana sateuacan pribados langkung tebih tamada ti payun buah bilih laku lampah cariosan pribados kirang merenah bade dihapunten sebab zaman kiwari mah teu kaup salasa eutiknya ce sok sieun viral. Oh, salah saeutik teh urang asa ngeunah eta ngagayak nu salah.
jika diri tara milampah salah leres teu matak lain kuna naon ce komo lamun dina palebah jalma nu mawa agama salah bangun jika nu ulah leres teu matak kahade ulah ukur bisa wani ngahukuman batur sementara orang teu bisa introspeksi sakaya deui ulah ukur bisa nempok kesalahan nu aya di batur sementara nu aya dina diri teu kapalire pepeujeut dina aya batur milampah salah sing jadi pelajaran keur diri deng batur sakitu gedena eta salah beak dikakeyak dikekeak komo lamun urang nu matak lamun aya jalma milampah salah jadikeun pelajaran ya Allah salametkeun abdi dina fitnah samodel kitu turta upami abdi katarajang ku fitnah seperti kitu paparinan abdi kakiatan kasabaran oh janji ieu moal naon moal pundung moal kasinggung moal ngomongkeun cak pan geus tuh moal cenah cak lain kurang naon mang bisa jiga tukang es aing mah gitu bo gara-gara aya kasus itu kabeh jalma dagang es sugan we tuh digoblok-goblok aduh Gusti nu agung tah lebah dieu meureun ari jalma mah saeutik nate kakeunaan ku oah gengsir keur urang mah makom teh tara angger naon cenah ce aya saat orang terhormat aya saat orang sakaya deui sok rek bersin kadinya yarhamukallah gitu nya cek jadi jalma mah tara angger aya saat jalma teh dihormat aya saat jalma teh dicela aya saat jalma teh dipuji aya saat jalma teh dihina gumantung kalakuan urang leres teu tah numawi urang sadayana yuk diajar ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi terutama dina perkara rumah daeuh nu pinter Kang Deni Kang bisa sare aing mah eueuh nu pinter rumah tangga mah jug taroskeun ka guru urang sadaya tuh saha anu geus ti heula nikah pangheulana payu senior dina rumah tangga tingali bab pengalaman rumah tangga gus banyak makan garam paingan darah tinggi atuh loba teh ngadahar uyah maksudna naon adeni dina hal rumah tangga mah eueuh nu pinter kabeh oge diajar naon cing diajar sakaya deui diajar taroskeun ka bapa hidup geura Neng Linda taroskeun ka emak hidup mak kumaha rasana rumah tangga lamun nuturkeun hate mah hawana teh hayang ngacacang hawana teh hayang ngacaprak hawana teh hayang nya hayana teh hayang ngungkil-ngungkilkeun betul komo awewe lamun ngeunaan ninggang salaki salah unggal pasea pasti et ngomongkeun eta di eta deui balik deui eta ninggang dina salaki salah we nya awewe mah kitu geus cager eta saminggu udah eta bulan hareupna ngomong naon salah paham deui kadinya deui pasti ngomongna teh eta satahun geus eta satahun landung geus kalewatnya hek pasea deui eta deui dibahas kitu awewe mah kitu mata Kang Deni eueuh deui ngahareupan awewe mah jimatna iwalti sabar bahkan syarat hayang jadi waliullah oge gitu dagoan hareup da kieu aing ngaji sisi jalan mah loba iklan gitu ulah ditinggali kumaha aing boga mata atuh aing mah aneh-aneh bae ibu-ibu mah gitu tuh jadi poho deui pan mantak ieu Kang Deni syarat hayang jadi waliullah oge
kudu sabar dina yang harapan pamajikan. Eta Allah lebah dinya mengedukasi ngabina hate jalma, ketenangan jiwa manusia. Lamun teu lulus dengan harapan pamajikan, ulah hayang jadi waliullah atuh. Lamun teu sabar yang harapan pamajikan, ulah hayang jadi imam masjid, komo eta memimpin tahlil, ulah hayang. Lantaran naon? Tadi teh ujian itu ayana di jero imah lain di luar imah. Cing naros ka urang dia, terkadang masalah hirup datangna pak tong seuri atuh sia mah parjeng aing di panggung pan sia milu seuri urang teh pan lalakon batuk mah kajeun batuk mah asal ulah seuri aing mah aneh sih ieu mah pan tampil jeung kuring duaan hek milu seuri kajeun tukang sonsin semah gitu naon bi teh poho deui lain memehna eta dusun. Jadi pak cicing ucul heula cicing pak tahu gitu nya bangun jeung nu kapaksa nya cenah. Emangna ge lalaki mah kalem ce, lalaki mah kalem, lalaki nya sarame ramena lalaki lamun seuri paling ukur ina unggul nu uyag beda jeung awewe. Lamun awewe seuri abong lamun teu nyurungkeun batur sok geura awewe lamun tuh cek aing tuh aing can anggeus ngomong pas surung-surung deuleu wah tuh deuleu iya dia tibeh dieu disurungkeun ka dieu si eta tidinya ka dieu disurungkeun deuleu. Emang gitu keanehan awewe mah emang gitu eta pak masalah lolobana di luar imah di jero imah. Di jero imah mantak kunaon urang kudu tenang Kang Deni di rumah tangga supaya tenang urang ngabdi ibadah ka Allah. Eueuh deui jimatna hiji arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Opat perkara dengein ulah cungar cengir opat perkara lamun Kang Deni dibere opat perkara nu eta nya gitu. Neng Linda dibere opat perkara nu eta faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, yakin nyata eta saha nyata geus dibere eta duanana perkara nu pangalusna dunia jeung akhirat. Naon cing Kang Deni? Hiji qalban syakiron, hate anu selalu bersyukur. Tuh hate anu selalu bersyukur. Lamun Deni jeung Linda netepan kana hate anu selalu bersyukur, ulah komo loba eta nikmat saeutik disyukuran anjeun duaan bakal jadi jalma pangbeungharna, bakal jadi jalma pangbeungharna. Imam Syafi'i nyaurkeun lamun urang boga hate anu selalu bersyukur, boga hate anu selalu qanaah, ulah komo loba saeutik urang syukuran, aya saeutik qanaah urang kuno aya, maka anjeun duaan moal aya bedana antara antara anjeun jeung raja. Tuh caing ge batuk lalaki mah sakitu-kitu na. Jadi lamun urang netepan kana hate anu syukur tuluy qanaah ta ieu utamina mah awewe ya. Bo utamina mah awewe ya kudu bisa naon netepan kana hate anu qanaah. Naon qanaah teh? Nang ning nang nang ning nang ngalap cukup kuno aya gitu, ngalap cukup kuno aya, ulah ngarawu ku sikut. Lamun hate selalu bersyukur qanaah kuno aya, anjeun teu aya bedana jeung raja, sehingga hirup teu boga kakurangan. Lantaran urang ngarasa hirup cukup, eueuh celah jeung ngeluh, eueuh celah jeung ngeluh. Komo nyalahkeun mah bo aya jalma ninggalkeun salat mah manehna ngarasa dosa leres teu?
Sakali deui aya jalma ninggalkeun salat mah sadar manehna teh ngarasa dosa tuh penting ayeuna ge aya nu can salat isya ya heeh nya aing ngebeungeut anu mana ieu heeh kadeuleuk ieu geunok tukang son ke salat encan lain bangun siga nu sieun ditanya encan cenah miheulaan aing can nanya geus ngomong encan cenah awas gitu urang dieu jamaah aya nu can salat sadar mehna teh dosa aing lamun niakeun salat betul teu tapi aya jalma anu sok ngeluh dina urusan rezeki teu ngarasa dosa bae deui aya jalma ngeluh komo mangmang urusan rezeki jalma mangmang dina urusan rezeki maka eta mangmang ka rozik saha jalma anu mangmang kana urusan rezeki berarti eta jalma mangmang kanu geus mere cologog eta urang pan bangkawarah pan eta urang ari kitu mah nyalutak pan eta urang hei hai kade Mang Aib ulah sok mamang dina urusan rizki jalma mangmang urusan rizki neng Linda manya sakia gitu kan awe bapak manya sakia mangmang urusan rizki neng Linda berarti mangmang kanu mere rizki maka lamun hayang syukuran ulah nempo kumaha pamerekna tapi tempo saha nu mere sakali deui lamun urang embung mangmang embung ngeluh embung luh lah komo aral mah ulah ningali pamerekna tapi nu ditingali mah anu merekna saha Gusti Allah maka hate akan selalu bersyukur gitu gening neng Linda dibere ku salaki nuhun ya Allah ngalangkungan panangan caroge abdi Gusti maparinan rizki ka abdi maka pamenta abdi ya Allah jadikeun leungeun nu mere rizki ka abdi sing diridoan ku Gusti jadikeun leungeun Kang Deni leungeun nu pinuh barokah lain leungeun nu keket mengkenen heueuh apal keket mengkenen koret naon cenah koret daek ibu boga salaki koret ih marakaya ning ieu mah teu diperintah ku pamajikan tara mere aya nu kitu aya salaki model kitu bedil barang dahar sakadaekna teu inget ka pamajikan buat abong-abong boga duit mak ngadahar kadu barang balik ke imah bapak jika bau kadu heuh bapak terus ngadahar atuh hayang yeuh bauna we wungkul cenah ai isukna teh malam Jumat cenah nyi asana mah malam Jumat ieu heuh atuh cenah geus lila urang cenah geus emplut-empludan meujeuhna usum ti rezeki mah komo disuka mantri mah meujeuh nawa ieu Indonesia bagian nyengclek beuh kumaha cek pamajikanna hayang kakak hayang aing geus lila teu ditawaran ku maneh kumaha cek pamajikanna modok pamajikanna yo bauna we wungkul tuh matak neng Linda oge sing cerdas lamun salaki koret mawa maneh kitu hayang bere bauna gitu da moal ngeunah ieu eta urang boga pamajikan boga salaki koret betul nya nu koret mah lain salaki tapi pamajikan koret lain di mana negatif tapi koret didinya sing pinter ngamanajemen naon cenah sing pinter ngamanajemen heuh ngatur sing pinter ngatur awewe mah kudu kitu mentak neng Linda hidup dibere sakitu heulakeun hate anu syukur moal aya jalan keur nyela salaki komo ngahina salaki keur Kang Deni supaya bijaksana nu kamari ingat keneh ingatnya ingat meh tereh kitu geus heeh jadi teu kudu dibahas di dieu pan geus kamari heeh kitu ayeuna keur neng Linda deui neng Linda
amang yuk hoyong boga salaki bager hoyong boga salaki bager halaman Neng Linda hoyong boga salaki bager cintai dia dengan sepenuh hati karena hakikat cinta adalah pengabdian yang tanpa syarat dan tanpa bantuan atuh tanpa syarat dan tanpa implikasi eueuh naon iwalti Neng Linda estu ngabdi kanu jadi salaki teh pedah naon pedah yakin ka Allah itu jodoh abdi nu bakal mawa kana panto surgana Allah ketika poe tadi Neng Linda diakadan melalui akad nikah pahareup-hareup eta Kang Deni jeung wali nya ya Deni angkah tuka wa zawajtuka hei Deni Sigarantang sangaranna poho aja oh situ morang si tukang molor tiburang hei Deni hampura Kang ieu mah bakat kugus akrab kami mah aing geus lamun teu akrab atuh wani aing bisa dihadang balik hei Deni saya nikahkan engkau kepada putri saya untuk engkau dengan mas kawin emas 2 kilogram contoh ya mah gitu emas 10 gram dibayar tunai kontan kumaha cek Deni saya terima nikahnya dan kawinnya kepada putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai sah eta teh lamun ceuk bahasa urang mah kieu kumaha eta mana Mang Rosman anak mana sih Mang Rosmana kumaha ceuk eta ceuk Bapak Rosmana ya Deni hari ini saya serahkan anak saya yang dulu saya asuh dengan segenap hati saya serahkan anak saya kepadamu yang dulu saya tangisi dan saya tertawakan dalam kehidupannya saya peduli kepadanya penuh kasih sayang saya berkorban kepadanya apapun kebutuhannya saya penuhi maka hari ini telah datang takdir Allah berlaku untuk saya anak saya meninggalkan kasih sayang bukan meninggalkan kasih sayang anak saya lepas dari perhatian saya dan melangkah bersamamu silakan engkau bawa dia mau ke gunung sekalian mangga mau ke sisi laut mangga reka sisi walungan kajeun ieu mah contoh ieu mah erek dibawa ke hutan sakajeun sok erek dibawa ke Malausma sabodo kaditu reka Bandung kajeun kaditu ek dibere dahar 3 kali sajeun 2 kali mangga sakali pe kadinya ngan hiji kahayang aing hiji permintaan saya cek saha cek Bapak Rosman silakan engkau bawa anakku tapi ingat bawa anakku sampai ke hadapan Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau sampai dia celaka di akhirat, maka saya yang pertama kali akan mendakwamu, menghitungmu di hadapan Allah. Sanggup? Kumaha cek Deni? Qabiltu nikahaha, sanggup cek Deni. Maka harita aras bergetar. Malaikat menitikan air mata. Nah, aya jalma anu sipatna lalawora, jalma anu sipatna lali poho. Wani nanggung dosa jalma nu sejen saha pama mantak lebah dieu pamajikan teh kudu anu taat kanu jadi sanaki Neng Linda teh baheula mah aya dina pangawasan nu jadi bapakna Bapak Rosman cicing heula aing sok poho ayeuna mah Neng Linda teh kudu nuturkeun ka pangarsa Kang Deni hiji lalaki langit lanang jagat iyo tuturkeun mah lamun salaki bener tuturkeun lamun salaki salah bener lamun duadana bener turuy kitu paragi jeung parantina salaki bener tuturkeun salaki salah geuing
geingkeun lain salaki salah dah heueuh aing mah teu baheula ge aing mah sanggup kumaha cek mitoha cek aing geus sia kunaon deui nurut ka aing tuh urang mah kitu betul teh mata Kang Deni lebah dieu mimiti ngalengkah yakinlah atas pertolongan Allah salagi urang bener moal aya jalma nu daekeun nyawad moal salagi urang bener yakin pertolongan Allah bakal nyarengan naon sebabna istrimu berani mengikutimu istrimu berani mengikutimu berani hidup bersamamu walaupun belum jelas apakah itu bahagia atau tidak apakah itu sukses atau tidak nah bagja atau cilaka nah bunga atau tak itu atuh nah bagja atau nah bunga atau nah sugih atau tak eta nu kudu dihargaan mah ada nih eta nu kudu dihargaan mah eta tekad linda daek hirup jeung anjeun padahal baheula pendak di leuweung heuh pan dieu ngadongeng cak aing pendak di mana ieu panganten di leuweung cenah keur ngopi tempuan sukuna napak henteu cak aing oh pan rupa-rupa ieu jodoh zaman kiwari aya nu pendak dina HP aya oh aya dina HP jiga dia kandau aya dina HP mah beungeut teh jiga dia kandau nah aya kopdar pas ketemuan jiga tah ieu mah alus pendak nanti di warung kopi alus ieu mah atak adeni berikan kenyamanan berikan keamanan sehingga orang yang berani mengikutimu deui nu wajib ngahormat ngajenan menghormati mencintai adalah dirimu sendiri lamun teu kusalaki kusaha deui deui teh anak batur lamun nepi ka Deni nepi lamun Deni ngadolim ka Linda saha nu wirang bapakna saya dea tegang awat aing aya lamun Deni ka kuping dolim kanu jadi pamajikan Deni ka kuping teu adil kanu jadi pamajikan Deni ka kuping teu bijaksana kanu jadi pamajikan teu nyaah kanu jadi pamajikan teu ngayomi kanu jadi pamajikan cing nanya saha nu wirang bapak hidup daek ngisin-ngisin bapak jawab moal pak lamun kadinya sakaya deui lamun Deni ambok rek nyabok pamajikan ingat beungeut bapak sakaya deui kabehan ieu lamun lalaki rek nyabok pamajikan tempo beungeut indung tempo beungeut bapak sing inget kana kolot nu geus ngorbankeun sagalana piraku urang rek ngawiwirang kolot betul laras cek oh inilah oh cek wengi nu ieu tadi oge iya iya kita kan hanya berencana Bu ya iya yang berencana kita mah itu salah itu mah ente baturan nu salah nama gitu Bo Bo nah mantak lamun cara nak kumaha supaya hirup rumah tangga teh harmonis bimakna hirup teh rumah tangga teh tentrem ayem adeni nya maka jadikan dia sosok yang engkau cintai dengan segenap hati Neng Linda bager dangukeun geulis kumaha carana uyang kumaha carana urang supaya teu leungit ajen kanu jadi salaki jadikeun hiji-hiji nak jalma nu jadi tujuan urang dina ngudag ridho Allah sehingga satu-satunya orang yang engkau cintai dan engkau harapkan kehadirannya adalah suamimu katakan kepada dia cinta ini padamu
suci. Musikan atuh cicing besi mah. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Suamiku, engkau raja di hatiku. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Suamiku, engkau raja di hatiku. Engkau suamiku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau suamiku yang soleh, yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Suamiku, engkau raja di hatiku. Oh,
raja di hatiku. Sok bisa inu penasaran rek keprok sok. Bisi pakadus rek nyawer mangga itu, bisi nuti lengkong mangga itu. Pak ibu sarek oh ayah Neng Linda Om Yayan mana Om Yayan Om Doi verifikasi. Neng Linda hoyong diratukeun asli tidak bohong. Lamun Neng Linda hoyong diratukeun anggap suamimu raja, perlakukan dia raja. Ai kabatur ku Neng Linda di ajenan, ai kabatur ngomong teh someah, kabatur ngomong di rautan, kabatur ngomong teh ngeunah kana ceuli. Nah ai kasalaki saperluna aya nu kitu. Ayanya lamun Neng Linda hoyong diratukeun ku salaki, perlakukan suamimu sebagai raja. Niscaya suamimu akan memperlakukanmu seperti ratu. Dan tidak akan ada yang mau merajakan suaminya nu nganggap raja kacarogena kecuali awewe anu soleh. Matak cek Kanjeng Nabi arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan. Lamun hayang bagja rumah tangga kudu bukti pamajikan teh soleh solehah. Ngeunahna boga pamajikan solehah teh poin nu kahiji Allah nyampurnakeun setengah agama. Allah nulungan setengah agama salaki ece. Naon wujudna dibere pamajikan anu soleh solehah. Mantak Neng Linda engkau hadirna Neng Linda ka kahirupan adeni keur nyampurnakeun nulungan setengah agama agamana. Setengah deui upayakeun kuduaan. Carana adenikna soleh, Neng Lindana soleha. Kemana kaki melangkah? Doaku kan ku sertakan suamiku. Engkau raja di hatiku. Panaya awewe nu teu ngarajakeun salaki saha? Nupang meulikeun make up salaki. Betul? Nupang meulikeun baju salaki walaupun ucu balanja sorangan aya duitna di mana? Tah eta. Tapi na geus meuli baju, ucu geus meuli make up, meuli kosmetik aya dangdan jeung saha? Teu hayang teuing ece dinaon dipuji ku salaki teu hayang. Sakalina nanya ka salaki, "Pak, kumaha mama?" "Sedeng." Matakna adeni ulah koret mere aprias non. Jangan pelit untuk memberi apresiasi kepada wanita. Kenapa? Karena hakikatna wanita mah senang dipuji. Resep di alam. Betul teh? Nya matak ulah koret karena muji karena ngalam ka awewe teh sanajan kadeuleu ku kang teh geuneuk gitu nya pika sabeleun teh kalakuanana gitu dari jalma mah pika sabeleun sabarana mah nu pika sabeleun mah kalakuanana sok euceu ogenan sagelis kumaha awewe lamun akhlakna buruk bogoh teu resep teu. Mantak Neng Linda ulah sibuk ngurus dohir tapi percantik batin. Cantik itu dari dalam guys, bukan dari luar. Zaman sekarang Pak banyak wanita ai beungeut Korea, ai cokor Afrika.
nya salawe mah 25 angen kacang na pariuk awewe zaman ayeuna banget herang punduk hawuk salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Tanya gerak lalaki kajian teuing banget sedang nya sedang teh atuh sedang atuh sedang teh atuh leuwih kana gelis gitu disebut sedang teh condong-condong kana gelis gitu. Pokokna mah sedang nah nu matak leuwih ai beungeutna mah biasa gitulah biasa heuh da gelis mah relatif sabarna mah eueuh awewe ideal eueuh lalaki ideal dan nu ngayakeun nama eta mah kahayang urang sakaya deui eueuh suami idaman eueuh istri idaman kitu da kabeh oge boga kakurang nu ngayakeun ideal jeung henteu idealna teh kahayang urang gitu. Matak lamun Kang Deni mengidam-idamkan istri yang solehah Deni na heula sing soleh dan nu soleh ka nu nu hade ka nu had atunya nu burut kan nu burung gitu. Mantak adeni gitu ulah cuek jadi lalaki gitu kudu soleh lalaki mah gitu. Neng Linda jadi kebagjaan rumah tangga mah kudu soleh kuncina kudu soleha naha sebab kelakuan lalaki ditangtukeun ku harewos pamajik. Kelakuan lalaki mah salaki itu ditentukan ku intervensi pamajikan. Lamun pamajikanna syukuran hate anu qalban syakiron hati anu selalu bersyukur lalaki moal jadi bangsat lalaki moal jadi careuh lalaki moal jadi koruptor moal nipu komo batuk moal itu nya gara-gara harewas teu jadi pamajikan loba teuing tungtutan kanu jadi salaki gitu henteu ngukur kujur kahayangna teu kawadahan akhirna lalaki ting duit setan ting duit naon dijadikeun keur memenuhi kebutuhan pamajik akhirna naon salaki nepi ka wani ngarupak syariat teu ditempo halal haramna tah ieu ceuk salakina geus atuh ai kitu merek nginjem aing ka Bang Emok nu penting kacumponan tah ieu matak Neng Linda sebagai wanita yang salehah jadilah penawar untuk suamimu leutik ku leutikna gede ku gedena syukuran heula teras syukuran heulakeun gitu. Ketika salaki datang ka imah ya Neng Linda ieu geus wayahna salaki datang ya nah kudu geus aya di imah eta Neng Linda. Yuk jam-jam salaki datang wayah kieu ya imah salaki balik salaki balik pamajikan mabal telepon ka mana nyi di mana nyi iya keur COD unggal salaki balik teu COD nyeblak teu nyeblak ngaliwat aya nu kitu cekek Neng Linda awewe solehah mah karakterna opat penting geus dibeja ke Kakang Deni hiji awewe solehah mah numutkeun Syekh Ibnul Qayyim pondok dina opat perkara naon cenah pondok dina opat perkara hiji pondok leungeuna dua pondok sukuna tilu pondok letahna opat pondok mata naon maksudna pondok leungeun henteu boros teu boros ulah komo dibere gede ulah komo eta pamajikan dibere gede eta kitu bantuan ulah komo dibere gede dibere leutik ge eta Neng Linda bisa nyimpen dibere leutik ge ku salaki bisa nyimpen dibere gede mah 1 juta ku usaha ku salaki nyimpen mehna 200.000 teu dipake kabeh
tapi dibere leutik mah dibere 200.000 ku salakina nyimpen kaburu nyimpen eta 20.000 mah teu mantak awewe anu syukuran mah bakal jadi obat penawar keur salakina ngahluk we salakina kakak kunaon ngalamun bae geus dahar geus udud atuh keur rek ngopi eueuh api-apinya cai kopi BH kayak ada manis-manisnya nya emang kurang gitu kakak ngalamun baik iya puguni butuh modal kakak ih sabaraha gitu kakak butuh modal tegedenya namangan ukur 1.500.000 oh emang kakak rek usaha naon iya rek ngabalintik bapak teh rek balantik naon kakak iya ada jangkrik rek ternak jangkrik kakak gitu oh emang sabaraha modalna 1.500.000 ih kak atuh gampang nginjem sakitu mah mah ge boga ih boga ti mana sih bawa nuyul henteu pan ai bapak mere teh ka mamah pan sok disimpan ku mamah sawareh tah eta penawar nu kitu teh ceuk penawar kumaha ieu mah ngomongna bapak boga emang bapak kudu ngahluk bae nya kakak teh puguh hayang modal emang kakak rek mau usaha naon heuh rek nandak jangkrik sabaraha kitu modalna 1.500.000 atuh neangan atuh nu leutik modalna saeutik ulah eta oh atuh kudu naon ja memang eta peluangna eta cek aing ge kamari ulah loba nguseup aya tukang nguseup aya alah aing asli aya aduh hampura we ka tukang nguseup hampura we mah heeh geus ganti ganti hampura nu bi mah hampura le tukang son urang balikna barengnya emang kakak rek usaha naon gitu kakak rek usaha ieu ternak jangkrik gitu beda kamar ge nya kamar teh keur rame pan ieu jelema pan keur ngadon burung kabeh oge gitu ngadon burung jalan kamar teh pan bapak ge ningali pas keur aya nu ngabar burung di dinya ngabar manuk teh di dinya manuk diabarkeun oh eta hadiahna kot gede jasa naon sebenarnya manukna gacor pas ditanya ku bapak emang eta naon parabna wah udah mahal parabna ge di toko oh sabaraha sabungkus 25.000 bedut eta parab manuk kot mahal kitu di toko udah alus parabna cenah oh mata kayak hampura lamun ngaji teu pati rame hampura maklum parabna cai herang nah tuh manya aing eleh ku manuk atuh nah kumaha tadina aing ngaji hayang rama ai parab cai herang bo tuh cek salakina teh kakak bingung ieu nginjem kasih ieu bapak ge pan boga hutang keneh nginjem ka dulur aing daripada dibere kalah dicare kanan oh pan eta urang tah matak ieu pamajikan kudu jadi pan eta urang nginjem ka dulur baru gampang dibere nu aya mah pan urang kepada disengsirikeun siang nginjem deui ka aing nu kamari can dibayar nya gitu eta urang nginjem ka batur nya leuheung dibere polebah teu dibere wirang tuh nya tuh matak pamajikan kudu jadi penawar kasusah salaki oge kudu jadi penawar kasedih kasusah pamajikan ulah mengpeung teu hirup mah nyaho mengpeung teu napa kebo teu beunang di omongan teu beunang di nasehat sia madasana ge diomong koing meupeung teu eta bahasa Banten pan eta meupeung teu jadi awewe mah ulah meupeung teu ulah napa kebo kudu beunang di papatahan salaki oge ulah mau maneh kudu ngadenge ka omong pamajikan sebab eueuh deui pamajikan eueuh deui nasehat pangjujur-jujurna pamajikan lamun pamajikan ngeluh itu adalah dari relung hati yang paling dalam tertela eta berarti pangabutuhna sakali deui lamun pamajikan ngeluh berarti maena teh butuheun perhatian tinu jadi salaki tong dicuekeun ngartos ada nih gitu anjay sing peka naon cenah
sing peka gitu. Lamun geus ceudeuh Neng Linda buru-buru payungan. Nah, lamun geus ceudeuh Neng Linda hibur ku Deni. Lamun geus murung tah tingali Deni rarari nanya, lamun jiga bujur katel. Ubaran ku Linda saling mengobati gitu. Emang kakak sabaraha butuhna? Henteu gede nya mangan 1 juta 500. Kumaha cek Linda teh? Cek aing ge kamari ulah sok main slot sia teh. Ulah sok main judi gara-gara judi online rumah tangga acak-acakan, gara-gara judi anak pamajikan ge korban, anak atuh sing sarua dusun atuh meuni nyingsal gitu. Sebalikan deui, gara-gara judi online rumah tangga acak, gara-gara judi online anak pamajikan ge korban. Alokan atuh anak arek moal, ih haram jadah doang. Anak pamajikan ge tuh sagala ge ulah kamalina teuing aing mah teu ngararang teu nyarek eta kana ngusup henteu. Atuh heuda urang hirup lompong mah jiga tiang listrik. Atuh hiburan butuh urang hiburan, tapi lamun kamalinaan teuing eta ngeusup nepi ka ngagiles kana kewajiban modar sia di dunia keneh. Ai gagabah. Atuh awak geus bau eupan. Cek pamaji. Hiji kasurupan. Ngarek ngarena ing majikan. Cek majikanana. Kaditu naon bau eupan. Gitu nya. Ulah kamalinaan teu. Ulah kamalinaan teh pek boga karesep kudu boga karesep. Tapi ukur heula ku syariat, menang teu cek syariat, menang pek. Lamun cek syariat ulah tadi dia mujahadah urang sing bisa nangtukeun karesep. Deui nupang jadi pahala nama nyenangkeun pamajikan pahala di sisi Allah. Sebab nama di rumah tangga makan Deni likulli naon? Likulli ladzatin wa syahwatin hasanah fi kulli ladzatin wa syahwatin hasanah. Dina pernikahan mah dina setiap kenikmatan ejeung syahwat kebaikan. Itu contohna faida contohna faida ra'a rajulun imra'atahu, di mana-mana neuteup salaki kanu jadi pamajikanana faraathu tuluy diteuteup deui ku pamajikanana leuwih dahsyat gitu, leuwih nyaah pamajikan teh neuteup kanu jadi salaki fanadzarallahu lahuma binadri rahmatin, maka Allah neuteup ka Neng Linda jeung Deni pinuh ku rahmat. Pertinyi Kang Deni hoyong teu rahmat Allah, Linda hoyong teu rahmat Allah. Lamun hoyong rahmat Allah sok papelong-pelong heula. Aing moal dituluykeun lamun can silih pelong mah. Maknya yang melong kitu. Lain melong atuh eta mah sepion kitu mah atuh. Aneh. Aya melong mah kieu ye. Heeh, aya melong eta kitu ya. Bari senyum glecek gitu. Sok tetep heula. Lalaki mah kudu inisiatif, sebab awewe masa kumaha hayangna ge moal daekeun betu. Moal daekeun pitu moal mesti geus empot-empotan ge ha. Moal awewe mah gede hayeuna teh gengsina teh. Paling ge jebris kitu. Iya awewe mah kitu. Mesti sakumaha hayangna ge moal inisiatif moal ngamimitian mo. Diajake ku salaki hes api-api endung teh ya. Padahal mah geus diajak mah eta geus daek mah hese eureun. Gitu. Matak lalaki inisiatif, pelong heula ku Deni sok. Nang ning nang nang ning. Balas atuh li kalakah.
sok geus halal ieu ayeuna mah sok halal ieu eta teh neuteub bojo neuteub ka caroge eta mata ngonang rahmat Allah hayang rahmat Allah polototan gerak kadinya atuh boga aing jadi imah komo nu aing maruhai di dituna pamajikan ajengan butut pamajikan kuring di imah 100 watt pamajikan Kang Rudi ge sarua eta mah komo 200 pol eta mah atuh Ustad Aib sarua tuh komo eta mah bunga gencelang eta mah di dituna pamajikan Ustad butut Ustad cenah eta tetangga abdi cenah hidung eta mah sial nu kitu mah Bu jadi awewe teh pamajikan sing jadi obat keur salaki oge sing jadi obat keur pamajik itulah yang akan lahir dari orang-orang yang orang soleh mah cicing di mana we bakal jadi obat sakade orang soleh mah cicing di mana we bakal jadi obat ulah komo ceuk keluargana ceuk batur oge bakal dipika butuh yakin bakal barokah matak di mana-mana aya jalma soleh di lembur ieu tuturkeun ku kabeh cirina nusok ngahirup-hirup mas mantak adeni sing bisa ngahirup-hirup supaya jadi jalma anu kaasup ciri jalma ajengan nusok ka masjid ge teuing salamat teuing henteu komunutilo heuy ieu mang ai hideung ulah cicing dinu poek atuh heuh jangan ngabelegbeng mang eta tuh bapak-bapak nusok ngahirup-hirup masjid nusok kamar masjid eta teuing salamat teuing henteu eta ge komunutara betul matak urang supaya kaasup kana ciri jalma nu bakal salamat sing daek ka mas Neng Linda sebagai istri yang soleha harus menjadi penasehat yang baik untuk suami kak naon Neng mah ya tidak peduli AA mau pergi kemana Neng mah tidak peduli AA mau memberikan AA Neng seberapa bukan jadi ukuran buat Neng mah tapi Neng mah resep bunga lamun AA nyumponan kewajiban asal AA nyumponan kewajiban rek mahdoh jeung guer mahdoh Neng mah sugema jik AA singgalip jeung batur berjamaah ka ditu isin Neng mah boga salaki tara ka masjid isin pokokna mah lamun ka masjid sok hayang sabara ronde jeung Neng asal AA ka masjid Neng mah sugema AA mah Neng mah sugema lamun nempo AA ka masjid tuh mantak geuingkeun salaki Neng lamun supaya bagja rumah tangga teh yakin rumah tangga nu dijalankeun ku jalma-jalma soleh mah ulah komo ceug urang batur ge bakal jadi obat betul laras hoyong ibu tenang ibu hoyong tentrem lamun ibu hoyong tenang hoyong tentrem cumponan heula kewajiban baik mahdoh goer mahdoh kama qala Salman Khan wa kajol देखा तो ये जन सनम प्यारे होता है दीवाना सनम tujuan kabehayang senang nyar ka kota kedahayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabehayang senang
lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban oh mere beja kabaraya kong lali jati diri sadayana hamba kuduku maula ka Allah dat nu maha heman tujuan kabeh hayang tenang nyer ka kota geda hayang senang padahal sadaya ge paham diri bakal tengkrem kur ayam tujuan kabeh hayang tenang. Cari cing heula geura aing sok heseng kena. Cing heula. Ai bedil geura lila mah ya. La 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 la. Bantuan atuh. Bo, hoyong tenang. Ibu jongjon rumah tangga hoyong. Lain eueuh halangan rintangan cobaan teh lain eueuh tapi kulantaran urang cicing merenah dina parentah Allah. Betul. Sehingga ujian nu datang teh ku urang teu di naon, teu ditarima jeung aral tapi ku syukur qalban syakiran. Walisanan zakiron. Naon cenah? Walisanan zakiron. Betapapun sulitnya dalam masalah rumah tangga, hati selalu bersyukur, lisan selalu berzikir, maka itu semua dia habiskan sebagai hidangan yang harus dihabiskan dari Allah. Jadi jalma mukmin mah jalma soleh mah dibere ujian teh ku Allah dianggap teh naon hidangan ti Allah nu kudu dihabiskeun. Lamun geus beak hidangan seubeuh nu aya beak ujian inna ma'al dibalik kesulitan sakai deui sesungguhnya dibalik kesulitan karena lubang jarum itu dua sisi. Sakai deui lubang jarum itu ada dua sisi. Sok ibu lamun ngan ukur sasisi loak naon liangna. Lamun liang jarum ngan ukur sasisi arek tembus moal eta benang. Atuh heueuh ku ibu ngeus bu dilamotan sabaraha 7 kali meureun di ngalamotan benang terekeun asup wae tapi begitu geus asup eta benang blos bray bungah teu masalah hirup ge sarua sulit sote ku urang can dinaonan can dilalui ku urang maka bersabar itu adalah kuncina sebab jalan hirup jalma mah di mana urang boga syukuran teu boga sabar sakitu-kitu ibu boga syukuran barengan ku syukuran cina teu boga sabar dua nana jalan bakal jadi ganjaran keur hirup rumah tangga matak neng Linda dikerasakeun boga ieu pamere salaki syukuran teu boga sabar eta dua jalan bakal jadi ganjaran dina rumah tangga amin matak hayang jongjon rumah tangga lampahan kewajiban sebagai hamba lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban aya sabaraha kewajiban urang aya hiji ibadah mahdoh dua goer mahdoh
Neng Linda ai salat mah beres Neng Linda teh salat mah beres puasa atuh osok Neng Linda teh gitu duha beuki tapi kasalaki jebret-jebret buat bae jemedan baketat basangat tekop salaki telat balik tekop salaki salah gitu imarek ulin ka baturana ulah cicing atuh ka ulah lala dog wae cenah bajar maneh teh kitu cek salaki teh udah ayo tuh butuh peluang atuh butuh naon butuh gaul. Nah salah satu watak naon watak istri solehah mah menghargai sahabat suami ulah nepi ka aya babaturan salaki ka imah neng jamedad jamedud cek salaki neng kopi kumaha cek majikan babaung lain eta ieu hayang apal eta Deni lamun pamajikan keur babaung yo gerak yuk ya mang ya aing kabina-bina teuing ieu masih ieu oh aya duanya ya aya wah ya tah kop aing eueuh gitu lamun cek pamajikan teh lamun cek salaki neng teh nyi kopi naon Indo Cafe we buru-buru eta ulah lain kalah kababau neng teh henteu aing ngomong mah jadi ngomongna teh usoraan kumaha ngomongna awewe lamun usoraan naon sia dadah ka aing pokok heueuh kitu awewe mah tekop kakeheul kitu mentak engke ditingalikeun Kang lamun awewe samenit robah 10 kali beungeutna kitu eta tah eta kudu sabar eueuh deui jimata kudu sabar kitu ulah komo jalma da jin ge teu kuateun ngahareupan awewe cerewet mah nya bakat kukeheul meureun nya adene dongeng ieu mah dongeng ieu mah bakat kukeheul eta salaki boga pamajikan cerewet nyi ka dieu geura cenah ieu pangangkatkeun ember ka mana tuh ka sisi sumur begitu datang ka sisi sumur dijongklokkeun eta awewe cerewet kosewang bus gara ka sumur jongjon eta geus naon ngajuruk-nyurungkeun pamajikan cerewet ngarokok ngebul kieu we bari mikiran kumaha nasib pamajikan di handapun sumur eta keur ngalamunkeun pamajikan kitu mikiran pamajikan nah ieu makhluk jangkung badag hideung bari ngacaprak koplok teh saha nu ngaganggu aing cenah kitu ai ceuk salakina teh saha ieu kuring teh jin penunggu sumur kunaon keluar teu nyaho aing teu kuat tuh aya awewe di handap ngacaprak we cenah cerewet eta jin teh teu kuateun heeh teu matak lamun aya jalma lalaki sabar nyahareupan pamajikan cerewet eta soleh eta gitu soleh eta nya kartos nya gitu tapi insyaallah sacerewet-cerewetna awewe da eta mah watek naon cenah watek kaduana awewe mah gampang cemburu ulah salah komo lamun salakina teu peka nya awewe mah kitu lamun salaki cemburu ka manehna lamun salaki cemburu ka pamajikan tersipu malu dia tersanjung naon sebabna boga salaki berarti bogoh ka pamajikan merasa dicintai kalau suami cemburu kepada istrinya maka seorang istri merasa tersanjung merasa dicintai beda jeung pamajikan cemburu ka salaki asalek modar sia eta gitu. No sebabna moal anggeul satahun eta. Gitu. Batak sing bisa. Lain salah kuring mah. Bieu we kuring rek indit ya. Eta awewe mah ti budak keneh ya geus kitu. Beda anak awewe jeung lalaki, beda. Kuring rek indit bieu. Bieu pisan ka alaman ku kuring. Biasana sasalama teh ka budak heula. Kuring ya, Kang Deni. Hayu Umi rek
angkat cekuring teh gitu. Biasa nama salamat teh ka budak heula. Adiba salim dulu. Biasa ka budak mah kitu salim. Trek. Gitu. Geus biasa kuring mah kitu. Geus biasa. Gitu. Lain ukur jadi materi di panggung lain gitu. Geus biasa Kang. Gitu. Ka budak teh boga budak tilu cium kabeh tong di budak beda. Lamun kolot ngabudak beda perlakuan kanu jadi anak engke bakal jadi kecemburuan sosial. Anu antukna anak kecewa ka kolot, akhirna anak nepi ka gede leungit ajen kanu jadi kolot. Beh dituna moal rukun jeung dulur. Moal bager jeung dulur, jauh lantaran aya dendam. Sifat jalma mah kukuh mah ge naon? Ngunak-ngunak. Matak tong ngabudak beda engke deui ka anak nu ieu nu itu. Termasuk kuring. Nu hiji mah di pasantren, tinggal dua nu di imah, dicium dua anak. Yo, hiji tah, hiji deui. Biasana mah kitu, bieu mah poho indungna heula. Atuh karana ge poho ieu ceuk. Bieu mah poho kuring teh ka indungna heula, hayu mi berangkat heula. Kumaha teh anak aing? Manyun padahal eta budak 5 tahun heuda awewe teu. Tapi geus dipuji mah ku bapakna, dipuji ku kuring. Iya lupa baba yang utama, adiba yang tercinta. Yuk balikan deui nepi ka balikan deui pan aing sasalaman bieu ge nya ka anak heula yuk ka baba heula kakara ka inuna kakara. Jadi awewe mah hiji senang dipuji, diperhatikeun, perhiasan, gigindingan. Nu terakhir awewe mah resepna teh kejutan. Naon cenah? Kejutan. Matak Mang Rudi sakali-kali mah Mang Aib bere pamajikan teh kejutan. Naon kejutan teh? Bawa nu ngora ka imah. Nah, akur. Anjay keprok dulu. Gitu. Geus eta nya. Sakedeung deui. Karunya ieu Neng Lina geus peueuy gitu. Lain kurang naon ceuk lalakon panganten ieu nepi ka malam 25. Apal teu ceuk? Nya teu inget lalakon sorangan, lalakon panganten mah nepi ka peuting 25, nepi ka peuting ka salawe. Dina peuting anu kahiji Kang Deni teh suraseri bari silih cabak ka pipi jam hiji murak surabi dina peuting anu kadua Kang Deni teu dicalana bari tuluy silih rampa kanjakal ayami toha hanjakal nya matah Mang Rosmana Ibu Dede papeueuh di bila mana peuting ieu kadang ngerukat reketong ibur geus mending nurutan wae geus heeh ulah kepo ulah gitu. Dina peuting anu katilu Andeni geus teu di baju bari nyabakan numono mana horeng kue bolu mana horeng oh eta meureun eta emak naon teh candoli aya candoli di dieu heueuh candoli salah neundeun jadi teu ka naon teu kasuguhkeun eta mah gitu jadi kakaren pan sesa hajat jadi kakaren geus eta kakaren nasibna moal salah bakal dianterkeun ka imah RT gitu. Ih mantep jasa eta mantak moal lilating ya Neng Linda karunya geus peueuy nya terakhir Neng Linda terakhir lamun hoyong sukses dunia akhirat hoyong sukses rumah tangga libatkan doa kolot di jerona naon cenah sing naon sing butuh ka doa kade ulah hidup asa boga ulah asa nanjung rumah tangga kade ya ulah asa boga ulah asa nanjung ulah asa pinter rumah tangga teh eta teh tapak doa kolot edeni
karasa teu nepi ka paena Neng Linda ada sok bahkan bukan saja Deni dan Linda anu kakarak saumur jagong tah pangkeureun Neng kabehan ieu tah ieu teh hirup bagja karya teh teh tapak doa kolotna lamun lain kanyaah kolot moal nepi ka kieu urang deuleu pengorbanan kolot urang nepi ka ruksak awak balas ngabiayaan anak nepi ka kolot ayeuna pangaboga naon sih andalan kolot ayeuna sisimpenan kolot nu penting bisa nyumpunan ka hayang anak kolot melaan anak nu hitung-hitungan anu sieun miskin moal aya kolot ngabiayaan anak sieun miskin moal tapi anak ngabiayaan kolot sieun beak sieun kurang sieun miskin kolot mah ngurus anak kabeh kaurus kolot boga anak 3 kaurus kabeh kasakolakeun kabeh boga anak 5 kabeh ge jadi jelema eueuh nu jadi anak ucing lebaran kasalinan kajakatan betul tapi anak 5 anak 3 ngurus kolot teuing kaurus teuing henteu jangan sampai engkau lupa pada jasa orang tuamu. Jangan sampai engkau lupa atas jasa orang karena engkau terlalu mencurahkan perhatianmu kepada keluargamu. Aya nu nanya, Ustad, lamun aya masalah kudu ngaheulakeun kolot heula atawa pamajikan heula? Tergantung kasus. Tergantung. Lamun kolot hayang kolot ayeuna butuh beas, pamajikan butuh kutang. Mana nu kudu heulakeun? Beas heula, kolot heula berarti sabab lamun kolot teu mage beas pah. Atuh wayahna bae sapenting teu mage kutang mah atuh. Nya atuh alus mang deden meureun Allah. Tergantung kasus. Sakali deui. Mana heula nu kudu diheulakeun? Kolot atawa pamajikan? Tergantung kolor tergantung kasus gitu. Pamajikan hoyong emas, kolot hoyong kolot hoyong berobat, mana heula? Berobat heula. Kolot hoyong ulin, kolot hoyong ulin. Kolot hoyong ulin, pamajikan hoyong naon ya? Pamajikan hoyong tiung. Mana heula? Mana nu darurat? Nah, ditingali dina segi kasus darurat henteu manfaat jeung mafsadat gitu. Kartos teu jadi adene teh lain wae kudu ngurus keluarga sorangan tapi oge kudu ngurus kolot boh kolot ti sisi kolot ti gigir kolot ti sisi kolot Deni kolot ti gigir kolot Neng Linda eueuh mitoha dina agama mah aya kolot kabeh ge kolot urang duanana kurang kudu diajenan duanana ku urang kudu dimuliakeun ulah berat sabelah aya ka kolot sorangan bro-broan aya ka mitoha nah awas ulah kitunya sing bisa ngajaga lantaran moal sukses urang rumah tangga lamun eueuh doa kolot. Seperti apapun orang tua kita berapa kali mereka mengecewakan kita lebih besar jasanya daripada kekecewaan anak. Seperti apa ibu kecewa terhadap perlakuan bapak dulu ibu tadi urus ku bapak, mungkin ibu tidak mengerti akar masalah kenapa bapak tidak mengurus ibu. Terkadang ada masalah yang tidak perlu dipahami, betul? Mentak segoreng-gorengna kolot anak teu bisa ngahukuman kolot
teu bisa anak ngeleuwihan derajat kolot sebab ai kolot mah sakumaha bodoh nage ibarat jika Quran buruk kolot mah sakumaha bodoh nage jika Quran buruk tinggal Quran buruk ku ibu dilengkahan ku ibu doraka dibaca teka baca teka ciri kumaha tuh kuduna duruk kumaha kuduna ku ibu angger di mana Quran buruknya kudu dimuliakeun sanajan eta Quran buruk dibaca teka baca dilengkahan doraka angger kudu dimuliakeun eta Quran sarua kolot oge dituturkeun ku urang kalakuanana teu kaharti di Bandungan omonganana nyegog wae tuh teu nyambung dilawan ku urang doraka dibantah ku urang komodi ieu ditembalan suul adab doraka tah eta kolot maka kumaha carana urang muliakeun kolot gitu muliakeun kolot sing bisa urang ulah nepi ka urang ari ibadah mahdohna beres ibadah guer mahdohna urang teu bisa ngajinan kolot sarua eta can beres hirup model kitu naudzubillah mantap sing emut kana kahadean kolot ulah nepi adeni jeung Linda hayang bakti ka kolot hanjakal kolot geus eueuh hayang ngumpul bareng jeung kolot hayang mere kahadean ka kolot hanjakal kolot geus eueuh gitu dai kolot mah ulah komo dibere asal hidup duaan silih asah silih asuh asal hidup duaan bisa silih ngajaga saling menghormati menghargai bungah bagja kolot mah gampang mereka kolot cekolot pek we maneh heula pernahkeun asal cukup keur maneh gitu bungah kolot mah komo mereka kolot tembongkeun we ku aa hirup bagja rumah tangga teh bener cek ukuran Allah lain ukuran hawa nafsu maka anak anu inget kana jasa kolot yakin bakal ngararati ngajaga akhlak supaya teu ngecewakeun kolot nu geus ngabiayaan jangan sampai panganten hayang ngabahagiakeun kolot hanjakal kolot geus eueuh kama qala endis al husna rindu ibu Adeni sing emut karena jasa ibu Neng Linda sing emut karena jasa ibu mangga sadayana istighfar khusus kangge urang umum kangge sadayana istimewa kangge ibu rama urang loba jalma hirup di dunia tapi lengkahna lainnya angan kuburan kolot kalah kamuekan kuburan tanya ka diri hirup urang lolobana muekan kuburan kolot atau angan kuburan kolot lamun kalakuan urang teu bener condong kana maksiat itu berarti urang geus muekan kuburan kolot tapi lamun kalakuan urang bener sing istiqomah sebab eta berarti urang geus ngabubungah indung Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah. Angkat pandangan anak tungkulkeun mastakan tetep pambentu ibu rama masing-masing tingali ku panon hate jalmi nusok bager melaan urang nepi ka poho pangabutuh aranjeuna jalmi nusok nganomor hijikeun pangabutuh urang sementara pangabutuh aranjeuna teu dipalire nepi ka sakedar rek meuli obat oge diengkekeun demi kebutuhan anak
pika indung ngarasa katirisan nyerecep karena tulang asalkan anak haneut sare bari ngarengkot teu sirikna indung unggal peuting ngalongokan ka kamar anak bisi simbutna nyingkap adeni kudu emut kadinya neng Linda kudu inget kana kacapek kolot hidup duaan boga kewajiban keur nyugemakeun ngamulyakeun kolot boga harta ku hartana boga ilmu ku ilmuna boga tanaga ku tanagana hidup duaan ulah nepi ka hirup caliweurat meungpeung dibere kesempatan ku Allah sing inget kana jasa kolot ulah mawa maneh nuturkeun hawa nafsu ai ka batur bageur ai ka kolot korek naudzubillah angkat pandanganna bageut nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten ibu rama abdi mugi ngapunten guru-guru abdi astagfir rabbal astagfirullah ada nih cepengan pandangan istri cepengan pandangan neng cepeng sok niatan ngalengkah duaan lillahi ta'ala rek mudag ridho Allah nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten pasangan hirup abdi sok silih ngaliuk silih tutup mugi ngapunten pasangan hirup abdi tutup ku hidup doaan dulur-dulur hidup anu ku Allah dikumpulkeun dina rahim indung hidup ulah egois ulah hayang salamat sorangan bawa dulur hidup sing salamat kabeh dunia akhirat amin nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten sadaya dosa abdi nun ya Allah pangeran abdi mugi ngapunten rai raka abdi mugi ngapunten dulur-dulur abdi al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin umatnya ulah poho ka jasa indung bapa ulah poho ka jasa kolot ulah poho kana kanyaah guru kade hiji kolot dua guru pepeje ulah micin komo pohokeun jasa urang bisa sakitu ku doa kolot jeung guru kartos ade nih kartos oh ngus aya kaharti mah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ieu pang masihkeun